Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawara qulubana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-khamisu ari nomor kalimana eta goslur rijlaini ngumbah sampean dua ma'al ka'baini sarta mumuncangan dua nana. Asadisu ari nomor kagenepna eta atartibu tartib. Walwala miwalodih dina ieu pasal bade nerangkeun masih nerangkeun fardu wudu. Kamari nembe nuki ka nomor 4 lajengkeun nomor 5. Nomor 5 fardu wudu teh nyaeta ghuslu rijlaini ngumbah sampean dua. Santos kamari diusap sirah ayeuna ngumbah deui. Awalna wajah ngumbah, tangan ngumbah, sirah ngusap, terus sampean ngumbah deui. Jadi usap di tengah-tengah. Ya. Ngumbah sampean ma'al ka'baini sarta mumuncangan. Semumuncangan duana. Kumaha lamun mumuncangan teu aya? Ya. Wa ilam yakuna fi mahalima sanajan mumuncangan teu di tempatna. Misalkan mumuncangan di luhurna bitis. Nya kubah lebih ka luhur lebih ka bitis gitu lamun muncangan intinya. Artinya lamun teu aya mumuncanganana. Watapaqa ulama sepakat ulama bahwa sebut pemuncangan teh dua tulang anu ngajarendol duanana antara bitis jeung dampal. Saban-saban sampean aya dua nya luar jeung jero aya muncangan jero ya. Nah, sebut muncangan pas sekali muncang, sebut muncangan teh istilah di urang. Aya di Jakarta mah sebutna teh soca sikil eta teh. Ya. Mata kaki aya di urang mah muncangan. Kan misalkan teh mah lamun ayeuna sampeana punten kapotong satengah dampal teu aya kapayun. Maka wajib ngubah sesana unggul. Nepi kana muncangan teh. Nah kusabab muncanganna perlu kakumbah, bilih teh mah teu kakumbah, langkungan muncanganna. Tina muncang ka luhur langkungan, kawas kamari siku teh langkungan obat ramo. Tah, tina muncangna langkungan ka luhur, meyakin muncanganna kakumbah. Pertanyaan lamun sampeana ayeuna teu aya sapotong, maka kumbahna mung sasesana. Mun sapotong dampal mah kapayun teu aya. Karena kasabat kareta bukurna misalkan tinggal kumbah sanu sasesana gitu ya. Pertanyaan kedua, kumaha lamun pain kutiamin paukil kabi lamun teu aya teh saluhurna mumuncangan sampean teu aya samuncangan sarak witis potong lah teu aya misalna teu aya teh pas dilahirkeun geus teu ayaan atau memang karena kecelakaan. Kumaha eta cara ngubahna fala fardo alaihi maka teu wajib ngubah lebah dieuna mah. Mun sabeulah teu aya berarti kan sabeulah anu dikubahna gitu. Atos. Nah, jadi anggota wudu teh kapan? Hiji wajah, dua tangan, tilu sirah, opat sampean. Jadi genep jeung niat jeung tartib jadi genep sadayana. Eta teh keur jalma nu sampurna. Lamun jalma tanpa daksa mah punten. Setali teh sampeana teu aya. Duana satur. Maka keur mah 5. Fardu wudu teh kitu. Teh kewajiban ngumbah sampean teu aya. Atau pananganna teu aya. Kisarak dieu teu aya misalnya mah. Tangan saya sampai teu aya berarti ngan sabaraha? Ngan opat keur mah mah kitu. Mun teh silahna deui. Nah, ya. Wayajibu ghuslu ma alaihima
min salin wa ghairihi. Wajib ngubah apapun sesuatu nu aya sampean eta nepi kana muncangan tina bulu-bulu rambut bahkan aya daging jadi aya jari-jari nu nambah aya kutil semua wajib dikubah sarena. Sanajan kutilna panjang ulah ableh wajib dikubah sarena sabab termasuk bagiannya sampean eta. Atawa ya sadaya wajib dikubah teh termasuk sela-sela kuku dia tangan na kaki komo lamun nu ngingu kukuna panjang tahanapeun kuku teh wajib dikubah eta teh samanya termasuk luar badan wajib dikubah. Mata aya hadis keterangan nu salah jebatkeun ari kuku tempat setan tebalinya nu ngingu kuku panjang teh tempat setan maksudna anu teu bisa ngaraksa sehingga kuku anu panjang aya tai kuku harideung nyesal di dinya sehingga cai wudu teu nepi kana hanapeun kuku eta. Makana teu sampurna wuduna berarti. Daripada urang teu bisa ngaraksana mah kuku panjang mending keneh di teuk-teuk aja di ponokan gitu. Gimana? Nomor kagenepna fardu wudu teh tartib dina pagaweanana nya. Dina pagawe anu genep tunggu sadus teh dimulai niat, terus wajah, terus tangan, terus sirah, terus kaki, kaki berurutan. Artinya anu opatnya pampangna opat wajah, tangan, sirah jeung kaki. Tah anu opat ieu dalil tartibna nya Quran. Surat naon teh Al-Maidah nya Al-Maidah tempat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum lisholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum warjulakum ilal ka'bain. Hei jalma iman di mana-mana rek salat kubah beungeut marane tabsil wujuhakum teh wa aydiyakum jeung tangan-tangan dua marane terus ilal marafiq nepi kana siku wamsahu birusikum usap ku aranjeun sirah aranjeun warjulakum jeung kumah sampai anjeun. Dina Quran berurutan wajah heula tangan sirah jeung sampean. Nah, sabab Quran mah lamun nunjuk katartiban mata seperti itu. Contohnya kawas kapukur Rasulullah haji wada ketika rek sa'i para sahabat taros ya Rasul di mana orang mimiti ya nah ti bukit sopa heula ka ti marwah heula ya urang teh bolak-balik ti mana mimitina saur kanjeng Rasul tinggalin Al-Qur'an Allah ngamimitian di mana ayat Al-Qur'an kan inna sopa wal marwata min sa'irillah sanyana sopa jeung marwah teh tah berarti sopa heula ku Allah disebutna sok ti sopa mitina kitu nya nunggu kataktiban teh Al-Qur'an seperti itu ya sampadak dina wudu oge wajah heula tangan sirah ge sampean ulah dibalik ulah diselang-seling sesuai naruh kitu tah dina Al-Qur'an tartibna opat lamun niat eta mah tina hadis nah Qur'an mah teu aya kudu niat heula tina hadis innamal amalu binniat jadina sekali amal make niat. Sementara tartibna tina Quran jeung hadis. Jadi tinu anu genep teh nu opat anggota badan tina anggota wudu tina Quran, niat mah tina hadis, tartibna tina Quran jeung hadis gitunya. Beres tah fardu wudu anu genep sadayana beresnya. Anapun ari sunnah wudu sunatna ya itu farduna tadi banyak sunatna. Sur ina sunat wudu teh pakas itu sur sasaliosna tasmiyatu kaiji maca bismillah heula mamena tapi lamun di kamar mandi aya WC-an dinya bismillahna dina ieu na lidah wae ulah keluar suara tuh bismillahirrahmanirrahim gitu nya. Lajeng kaduana wasiwaku
nyusun heula memeh wudu teh da urang mah tah teu baru susunan ge nyikat atau naon coknya salajengna deui wa ghuslul yadaini qabla idkhulihima al-ina ngumbah heula tangan mun kama di kumaha heula gosok-gosok heula sela-sela heula sina baseuh heula maksudna make lemparan cai babari nya bari moal doa teh alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura Gusti alhamdulillah hatur nuhun tos ngacatetkeun ieu cai anu suci gitu wal madmadatu sareng kukumu apa kukumu kekemu nya memang betul kekemu lah buah kalau tak sunat teh sunat wal istinsaku sareng nyingrep cai kana hidung heula kaluarkeun deui moal naon Kang kasupan cai sok peureus kana hidung teh mun kasupan sok peureus diasupan moal beda kitu beda ai kasupan mah tengah aja diasupan mah ngaja sok cepil keusian cai keusian pan deng nya han cager kumaha diasupan deui kan kan diasupan moal naon kasupan mata jadi panyakit kitu mah beterkeun nya kan kumaha lamusna keur puasa urang rek wudu nah tetep aya sunah kekemu aya ageun keur puasa oge kan cenah paham urang bersih tetas barang mah jatuh sahur tes urang nyikas bersih teu kudu kekemu beureun kekemu di dieu sunatna lain jeung meresihan sesa-sesa mamenungkul tapi jang ngasaan cai oge sabab cai anu urang dipake wudu teh kudu cai mutlak nu teu rasana naon baik rasa ambeug atawa rupa asal kurang rasa cai biasa kitu sunat eta kade ulah asup sagayu kaluar segelas bulan puasanya baik kade nya ulah asup sagayu keluar segelas sampai terus leutik wudu si kembar mah gitu ya wa masu jamirosi ngusap sakabeh sirah kalai wajibna mah salitnya salit ukur di kumas baju ukur salit mah tas sunat mah sadaya ngusap sadaya sunat mah gitu amalita sok diterangkeun salajeng tadi wa masu jamil udunain ngusap cepil ngusap cepil ternyata sunat kudu terlalu wajib tapi urang mah asal jadi wajib tas ngusap sirah teh ngusap cepil mah nya asa wajib kusap kabiasa padahal pakata sunat eta teh nya ngusap cepil teh lamun rusuh teh mah henteu atau cairna kurang teh mah teu kumaha cepil teu naon nya kun pakat sunat eta mah wa tayamunu sareng ngatuhu ieu katuhu lah mun wajah belah kanan heula lamun aya tangan tu kanan heula kaki tu kanan heula kitulah maksudna ngatuhu teh wal mualatu sareng tuluy-tuluy tina wajah langsung kana tangan langsung kana sirah langsung kana kaki tah mualat teh tuluy-tuluy teh pangkatna sunat mata kamari dicontohkeun si ajar Jumaah wajahna di imah nya pandanganna di maoga ke usap sirah di adido sampean di Masjid Agung itu tuluy-tuluy sah da tuluy-tuluy pakatna sunat gitu nya wadalku jeung ngosok-ngosok wadalnya digosok-gosok lah geus teh memeh cai babani leumpang teh watas lisu sareng nilu kali tilu kali sunat sanajan ku sakali ge asal cai bising teu madorot beak urang sakali anggeus tos cekap tilu kali ngala sunat aya sunat cai na mangga oke sunat deui sabada wudu lajeng ngadua malik kamulah kiblat lamun kongang kaluar ti jamana terus kadua mun teu kongang di jamana wae geundeung di zamanana doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni minat tawabina minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin baca doa eta pajilah tukang wudu bari baca eta maka di akhirat engke cahayana bersinar ke tapak-tapak wuduna amin ya Allah mudah-mudahan urang sadayana termasuk jalma anu ngadawamkeun wudu amin ya rabbal alamin mudah-mudahan manfaatna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh